Inna Al-Quran dibacakan kumanehanana soal riba tapi nyana nu bolak balik beka bank kunyana dibaca Al-Quran didengung-dengungkeun soal keadilan tapi nyana pang teu adil-adilna di akhir engke cak Kangjeng Nabi bakal aya pembaca Al-Qur'anul Karim nu hebat. Wey, istimewa. Tapi ternyata ngan sakadar datang ka tikoro hungkul teu datang ka beuteung ka kolbu, yakna teu make. Loba baksana qori hafizul Qur'an. Hafizul Qur'an ieu mah lain sakadar baca biasa hafizul Qur'an, tetapi teu make kana Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, Kangjeng geus ngomong gitu deh kumaha. Geus ieu lantaran baheulana teh aya Mikdad yakni Ki Hurkus bin Zuhair. Idil ya Rasulullah, adil atuh aya babagi teh. Masya Allah, wah ka cek Kangjeng. Wa may adil idza lam adil. Saha tuh bisa adil lamun kula teu adil. Iyalah orang-orang munafik seperti kos kita. Bahasa Al-Quran teh lain sakadar Al-Quran anu dibaca ku para qori korenganan kiai-kiai nu sok malaca Al-Quran ge anu kumanehanana dibaca terjemahan Al-Quran ngabentuk jadi Fathul Muin, terjemahan Al-Quran teh ngabentuk jadi Riyad jeung Takrib, Fathul Muin, Watul Wahab terus dan lain-lain sebagainya. Tapi kumanehanana dirumpak ye kreditan anu dua harga haram. Quran geus ngajelaskeun, hadis Kangjeng Nabi nu ngajelaskeun, ditarjamahkeun melalui kitab-kitab fikih, tapi horenganan nyana malah nu boga sorum. Ini kumaha? Ieu gara-gara ieu Hurkus bin Zuhair seorang munafik anu cak Sayyidina Umar idzan da'ani ya Rasulullah an adribunuka wae ulah engke bakal timbul turunan-turunan ti dieu pembaca Al-Qur'an, pembaca kitab sakadar duniawi dan duniawi teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Ya Gusti Allah nu agung. Urang kuari mah kudu ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Ayeuna ucapan Gusti Rasul dina Bukhari teh anu bakal terjadi saur tuan teh pembaca Al-Qur'an, pembaca kitab anu dibaca dengan sakadar datang ka tikoro teu liwat ti tikoro yakni teu mararake Gusti di lembur abdi teh seueur. Lembur mana? Lembur abdi, lembur naon dia? Kanjeng Nabi ge make dia. Antaran ieu gemeseun Kanjeng Nabi. Hampura Gusti Rasul, iya mah. Sia urang mana? Tah bebeja kan atuh kudu dibejaan sa Kanjeng Nabi kayak ku aing dikirim ka Gusti Allah minta tsunami. Minta gempa, minta angin. Tah Masya Allah eta teh nasihat Quran hanya sebatas bibir. Lipstick. Urang mah kuari ngararaji teh ieu kuari di majelis taklim lalaki hungkul. Awewe di majelis taklim awewe di ditu. Eta tadi nama diulah ngaji teh awewe di dieu teh supaya ulah ngahiji. Gara-gara nama aya ustazah milu ngaji di zaman abad teh kula mah milu be di jero saurang dua urang tilu urang milu nyoret. Kabelah dia nanti kata diulah datang ke kuari geus ulah ngararaji komun kembalanja doang mun naraona. Geus ulah ngararaji geus sawe mah aing mah bari lalaki bae lah. Dikang mah geus tanggung ka neraka geus. Aduh. Urang lalaki itu. Awewe jeung ulah mun deuk jaga hati-hati. Geus lamun aya awewe perem. Ya perem kotok minimal lah. Tapi kan anu di pabrik mah awewe lalaki, nu di sakolahan mah awewe lalaki sanajan pondok pesantren modern, tapi kan ngahiji awewe jeung lalaki eta teh geus teu ngarasa haram per hari per detik. Ieu kumaha?
Ini kumaha? Ayat hijab geus jelas. Ulah deuleu tah. Iya. Hayu. Kuari malah bahkan dimasalahkeun jilbab teh di Indonesia. Urang neangan kepala negara anu ngawajibkeun make jilbab bagi muslim muslimat. Geunah kan urang. Wajib salat, wajib berjamaah. Oh, Kabupaten Tangerang kuari aya perda wajib berjamaah. Nyaho teh nyanana berjamaah nyaho teh. Yang penting aya perda. Sakitu ge geus kemajuan teh. Lumayan, Masya Allah. Nah, iya munafik. Mata ketika seperti eta turunlah malaikat Jibril mawa ayat ini. Wa minhum tina sawarehna nu munafik teh mana ya jelema munafik yalmizuka anu nyaci ka anjeun Muhammad ai bukan anu nyelanya cimaki ka anjeun Muhammad pikis nu sedekati dina ngabagi tentang sedekah tentang gonimah tentang zakat di antara na eta tadi Urukus bin Zufair Mikdad teh anu bahasana idil ya Rasul sing adil Rasulullah. Nah eta kan bahasa teh bagus kos kitu teh. Bahkan fainutumul manehanana dibere tina sedekah radunya nama senangeunana luar biasa wa ilam yutau minha di mana-mana teu kabere mah nalika teu kabere yaskhatun muarah urusanna dunia bae munafik mah urusanna dunia ieu tah ayatna fa inutu minha radu lamun dibere tina eta sedekahnya nama senangeunana luar biasa ngalemna ge beuh ti luhur sausap rambut ti halap sahibas dampal eueuh cawadeun si eta mah masyaallah soliderna pohara istimewanya nama jadi pamimpin teh di samping jujur jeung adil teh barahana luar biasa asal dibere bae kos kitu bae teu eureun-eureun ka unggal jelema. Tapi wa ilam yutawalamun teh dibere minatina sedekah idahum yaskhatun marah para tama gubernur pelit tama presiden pelit bupati pelit teh munafik tah jelema nu kos karari itu munafik mah kos kitu kuari mah kunaon atuh eta kos kitu teh aya di kiai nu sok dedeuketan jeung pamarentah manehanana minta ka pamarentah makan teu meunang sambarangan kudu make proposal ja aya disadiakeun di ditu teh dana sosialna yang pembangunan berbagai pembangunan nyen proposal teu eureun-eureun itu can turun yeun deui itu can turun yeun deui bagus numpuk proposal embalaya lamun dibere Bupati Zaki urang mah hebat dasar turunan Habib hebat ya memang ti bapana ge hebat ulus beuh duana lantaran proposalna turun ketika proposal nanti turunnya na ngomong ya presiden urang presiden bupati urang teh kos kieu teh cenah turun Habib cenah ngarti tapi pelit amat imah beh imah koret lagi merepet dur pet gas urang turunkeun deui cacahanana geus lain deui lain pembangunan tapi demi beuteung manehanana tah eta kiai nu kos kitu kiai nu kos kitu eta kiai nu kos kitu eta kiai nu kos kitu hese ngomong aing ieu geus tah sia tah nu ngomong ka dituna mah aing mah toser doang tuh si anu nyemes Masya Allah Nek lebaran sok dibabagi ku bupati kiai nu bener malah Gusti abdi mah ulah dikiriman ku bupati ja abdi mah teu hayang sok ngaganggu kana katentreman jiwa abdi ja samping boga duit boga keun bae jang nu sararusah bae nalika di bere teh tetep bae dibagikeun ka nu susah ngan teu kudu abdi mah eta kieu bener sawarena mah lain kitu ieu teh geus tanggal sabaraha kiriman bupati can aya keneh bae tolol tah bupati goblok kunaon nolol-nolol ka bupati atuh
Kunaon ngagoblok-goblok ka bupati tah. Biasana masuk kabeh cenah ieu aing emang teu dianggap jelema meureun, ku anya aing meureun punya nama dianggap kutu meureun. Aing teu dianggap jelema pan aing teh kiai. Kok kikiriman anak amat ieu. Wah, geus kemah gede mun calon deui geus tayang imah, ngomongna ge kos kitu bae. Tah ieu ayatna, tah bejakeun. Teu. Fa in lamun dibarere ta kiai-kiai min hati bupati. Radu sararnangeun ngomongna ge hebat, ngalemna ge pohara tapi wa ilam yutau mun kiai teh dibere min hati dana bupati. Dan naon cenah bupati malu sia bae mah kitu bae hodanan idahum yaskotun ngacaprak ngomong itu di Al-Qur'an yang ngacaprak segalanya idahum yaskotun tulis di sisina ngacaprak ieu munafik baheula teh ya pan turun temurun terus anakan incuan uyutan bawa nah nu ka dieu mah naon buat tah nu baheula teh ka Haji Pendi kapi uyut apa kapi bao teu jangan wareng lah tuh kan Masya Allah kan ieu lah munafik teh kos garari singkirkeun geula hayang kana dunia resep kana dunia nu dibere amanah ilmu ku Gusti Allah ulah aya di jero hatena naon hiji be Allah hiji be tegakkeun agama melalui ilmu lamun pamarentah negakkeun agama melalui birokrasi lamun TNI negakkeun agama melalui perang lamun polisi negakkeun agama melalui priwitet sia tilang. Halo, Pak Haji dari mana? Saya habis ngaji. Ngaji di mana? Cilongok. Iya, ngaji mah ngaji tapi motor mah harus ada suratnya ya. Lupa Pak, saya nggak bawa surat. KTP juga sama. BPKB atuh masa kayak mau dijual aja. Jadi kan surat nggak ada ini TSNK nggak ada SIM nggak ada. Aduh, tapi habis ngaji. Iya. Ya udah kalau habis ngaji udah langsung dah. Alhamdulillah. Eta mah polisi hebat apa kos gitu mah. Berarti negakeun kejujuran jeung keadilan nyana melalui pangkat polisi. Padahal mah di dieuna geus balokna loba. Bentangna geus loba. Bentang ketumiri segala di dieu. Tuh kan. Ya Allah ya Rabb. Nah, tapi anu gemes mah. Dari mana? Saya habis ngaji Pak. Ngaji urusan kamu. Motor harus ada suratnya. Mana SNK-nya? Lupa Pak, saking buru-burunya tadi abah subuh. Siapa suruh lupa kamu? Siapa suruh buru-buru kamu? Geus dikieu beta. Kartu tilang nang si kieu. Pak damai aja enggak, tidak ada damai bagimu. Polisi kejam jasa ya, Masya Allah kali. Udah, kesalahannya satu kamu tidak pakai helm, kedua tidak bawa SNK, tiga SIM tidak ada, empat itu pentil nggak ada tutupnya. Halah nih surat tilang, tidang. Nyana di ini mah kayak gitu itu naon eta cek pemajikan surat tilang. Kok ditilang terus ngaji ge nyaho teh polisi kumaha meureun teh ku galedeg gitu polisi. Ngacaprak kan. Wadak jadi polisi mah sampah masyarakat eureuna. Lamun teu bener, abi nu bener atuh teh sarua bae tapi kumaha amal perbuatanana. Nah ieu tegak-tegakkeun agama jak kiai ge loba nu jadi sampah lain polisi bae. Jadi kiai ge loba nu jadi sampah masyarakat. Diondang ngariung teh. Diondang nyalateun teu. Hayu coba duit teu gablegnya. Santri baralik. Mingguan geus eureunnan. Tuh gara-gara asup Golkar baheula. Ieu mah geus sadia Golkar ieu kalau mah ngomongkeun Golkar ge bukan baheula Golkar nu ayeuna mah tuluy kejem. Racun bagi kiai. Ulah ngomong gitu ge hook jasa. Masya Allah. Terjadi sampah. Jadi sampah.
Masa keur maca khutbah diturunkeun? Khutbah Jumat, alhamdulillah turun. Alhamdulillahilladzi turun. Alhamdulillah turun aing mah teh hayang. Di khotiban ku sia aing mah. Ulah ngakhotiban batur heula dan sia heula. Turun. Aya aturan jadi imam diturunkeun keur maca khutbah. Gara-gara Golkar blon tah Golkar. Nah, ieu siga hade. Tah eta nangsa gerak Allah. Ilmu aya tetapi nyana teu ngamalkeun ka ilmu. Lantaran ilmuna dipake neangan dunia. Pake neangan dunia. Nah, iya. Nyana malamun ceramah dibere rodu ngomongna ge beut eta mah barahan jasa. La ilam yutaw lamun ceramah teh dibere izaum yasqatun mengkerut bae teh daek ngomong di jalan ge ngarokon teu nginum teu. Supirna ge bingung kok kiai jadi kos kiai sakumaha dikancing tapi wir. Horenganan amplopna ipis. Kiai munafik. Aduh Gusti, Allah lagu ge ayat kunaon kejem-kejem teh. Karasana nyeri ayat. Nyeri ge kanu asli. Aduh kanu teu batu tenang bae. Tuh, teu sia teh mah biangna. Ya Allah ya Rabb. Mantak naon si tararenang urang diundang ku bupati datang jangan ngadoakeun tapi ulah hayang pamerena ulah hayang ketika dibere cokot sia mah pajar lalagan we lain ieu bae saya ngomong aing mah ulah hayangna tah ulah hayangna masyaallah kos ngariung urang mana ngariung kieu jadi ganjaran teh sia aing ngariung kadinya Gusti jadikeun abdi ganjaran atuh cek Gusti teh hayang naon sia kadinya abdi teh deuk ngaji saya nu ngundang di samping ngaji di balik ngaji hayang naon aduh capek ya teh aduh hayang amplop jangan naon di amplop dibeleuman ku kipudol di amplop eusina Bulak-balik. Oh, mulai guys. Lillahi ta'ala Gusti teh mere ilmu ka abdi teh. Kabeneran aya batur ngabutuhkeun abdi naimkan lantaran sehat jeung eueuh gangguan. Abdi rek berangkat Gusti. Rek ngabejakeun ala kadar anu ku Gusti dititipkeun we ka abdi nyanggakeun sadaya-daya. Cenah hayang amplop henteu abdi mah duit henteu hayang dunia teh hayang lantaran amplop loba duit loba di imah kueh loba cau loba ambalaya teu kadahar di imah ge dina teh ayana ge lah teu sapira nu kos kitu jang naoneun ieu mah abdi rek ngaji we Gusti tah lempeng tah geus lamun balik sasalamanna tegep tek balik ieu mah aya aturan datang deui sorban tinggaleun kiai balik deh muhun aya naon sorban ieu tinggalin masa diburu-buru bae hadena ka dieu deui kitu ih pohon panitia can mere amplop emang eta aduh baca kiai deuk kumaha munafekna tuh komo aju make DP segala rupa mah kiai naon teh kos kitu rek ngaji make DP segala sakumaha ngridit motor ieu wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa illam yutu minha idza hum yaskhatun tuh masyaallah karim urang dijadikan qori ku Gusti Allah teh boga suara pamere Allah makhrajna menang ngaji nang Allah keneh boga lirik-lirik jeung lagam ti Gusti Allah melalui ngaji alhamdulillah ku ari sok kaundang Gusti meureun abdi teh dititipan suara ku Gusti teh uya uluk-uluk Nabi Daud nah abdi teh ieu teh erek piwarang ngaos di hiji lembu dalam rangka maulidan teh maksudna ngaji-ngaji keneh rajaban ngaji keneh abdi bade ngalengkahkeun suku Gusti
ngajiken mukjizat Gusti Wahyu Gusti Alquran yang nanahonmah sugan beku pembacaan ayat suci Alquran budak-budak anu encan ngarti can bisa maca katari supaya manehanana hayu hayang belajar haju anu geus rada gede supaya tertarik kana makhraj-makhrajna abdi mah bisa teh sakitu be ku Gusti teh dititipan teh naon maca Quran tina makhraj-makhrajna supaya ku abdi erek dijelaskeun melalui maulidan ieu ya ade ngajelaskeun teh ngajelaskeun pembacaan ada be abeh batur teh jam maca Quranna bagus supaya ke batur bisa belajar teh abdi mah teh hayang naon abdi mah atuh beuki ngarokok rokok mah di imah ngahutang-hutang ge cenah ieu mobil kudu di bensinan atuh meuli di abdi duit mah aya ala kadar jeung sajabanan teu nah geus be tah be ngeunaheun tah kos kitu ngaji lagi ngeunaheun di dege kana bakal beda di dege kana bakal beda do tertarik bakal loba bakal milu takakol bunu bersih teh bakal milu adapun engke balikna ala kadar di amplopan ulah henteu henteu tah ti aing siapa ulah henteu tah niat di imanan teh dibere eta mah kan urusan Allah aja dibere mah nah eta kan lain deui ngeunaheun ke bakal tah supaya kararitu tah maksudna tah supaya anu ngaji Quran da sunah pan urang deuk ngaji maca Quran heula sunah dina Tambihul Muqtar itu sunah nah kemudian atuh ngajina kitu keneh bolak-balik urang teh supaya ieu beun jadi ganjaran kan ngeunah tah ieu makan lain abring-abringan kuari kiai-kiai teh nek lebaran teh ka pendopo dibabagi kiai teh marawa kartu BPJS antri dipimpin ku Kiai Haji Fudoli anak buahna lobana antri di ditu teh sabaraha kana dibarena pun klasifikasi caknya tuh nah ya jupain utul lamun dibarere minarodu sarnangeun ngomong nage pohara ngalem nawa ilam yutau lamun teu dibere min haizahum yaskatun bararendu iyalah dunia dan dunia Masya Allah karim ulah aya cinta dunia sebab lamun cinta dunia bakal boga hasud jeung bakal boga hidup bakal hasud jeung hidup timbul persaingan Masya Allah karim ieu hayang ngalempengkeun hate ulah hayang dunia bae heulanan tah dunia mah hina kitu-kitu bae heula tah kitu-kitu titah kitu dunia hina kunaon dipake ka hayang ilmu anu mulia anu bakal engke ditanya ku Gusti Allah di akhirat ieu kunaon ku aing haju dipake usaha jang neangan nu hina tolol amat ti aing kitu-kitu tadi di urang sia teh bisa maca Al-Qur'an sia teh bisa maca kitab sia teh bisa maca tafsir sia teh bisa maca Bukhari ieu teh mulia lain lalagaan teh sembarangan jelema dititipan kos kitu atuh kunaon haju kuari pake neangan dunia anu hina dunia mah tuh lain pakai neangan teanganan lain kudu ku Al-Qur'anul Karim Quran mah tuh jang neangan sorga kunaon pakai neangan secuil dunia goblok sia tolol sia goblok sia tolol bolon sia awak pecit sia ku aing care kanan nawa goreng care kanan titah kateng lamun cek dina bade ngaranna bade tajrid namun dina bade mah mun urang ngaju kudu Jumat atau Juhar makum aya bade tajrid teh nganggap diri urang teh dua wari aya di hareupeun urang plek tah dinasehatan tah urang teh nganasehatan urang seakan-akan aya di hareupeun urang eta tajrid ngaranna fokus urang kabungbulengan ku Kangjeng Nabi maneh teh make jeung ceurik segala rupa maneh teh make jeung teu sare segala rupa maneh teh make jeung teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum
ku sebab cinta jasa ka seseorang nu aya di Madinah, ku sebab maneh teh resep jasa ka jelema nu aya di Madinah, make jeung pohara teu ngeunah sare teu ngeunah dahar datang ka henteu cager lamun teu kapanggih. Pohara amat maneh teh tak urang teh ya, urang seakan-akan aya di hari urang mah kakangjing mah tilok kitu, mun kitu maka sarwiti kitu. Maneh teh kuari keur bobogohan kan jeung seorang wanita di Cikupa ngaran Sarwiti. Make jeung teu ngeunah sare teu ngeunah dahar emang kunaon? Gering. Gering naon zamaneh mah tuh lamun dia mah di take off ka dokter take off atuh urang mah. Nya salah lain check up take off cenah mah. Di take off. Jas sehat, tensi bagus pake jeung teu ngeunah sare teu ngeunah dahar kunaon? Naon maneh teh? Jawab dah, jawab. Ada sesuatu yang terpendam dalam hati. Yang ini mah urusannya hanya aku dengan dia. Ini mah sangat rahasia. Orang lain mencaci maki, biarin. Yang penting cintaku. Cintaku. Sebab wajahmu selalu ada di hatiku, bibirmu ada di hatiku, kicapmu ada di hatiku. Mana bisa aku tidur sebab engkau selalu menggoda, senyummu selalu ada di hatiku. Mengapa demikian engkau? Cek urang teh tak urang keneh tah kan aya dihareupeun. Karena cintaku telah terbalas sehingga tidak bisa dipisahkan oleh badai. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang dalam akan kuseberangi. Oma Irama datang. Nah, iyalah eta tajrid karana. Nah, urang ge mantak naon pituturan ka urang sia goblok. Wujudkeun diri urang di hareup. Sia teh dibere ilmu ku Allah. Menang mondok pesantren 10-20 tahun. Sababaraha pondok pesantren ganti-ganti pondok pesantren. Kuaris ya geus bisa maca tadi ngan amil doang naik ka jurumiyah naik terus kuari geus ngabisa. Haju ieu teh lain satelagaan lain sambarangan ilmu teh mulia tadi teh setiap jelema dibere. Kunaon haju pake neangan dunia nu hina. Dunia mah atuh pan geus ditanggung jawab ku Gusti Allah. Ayat lagi geus aya wa min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tapi kunaon haju make di tangan neangan make ayat deui. Segala ceramah neangan dunia. Segala kori neangan dunia goblok sia mah tolol sia mah pae awas sia. Cing kana neraka nyaho sia. Engke ge nyana hampura tuh hampura sih bener sia. Tuh, urang teh kan kos nu edan tan. Jadi lamun kajahoan ku batur mah je Ki Edan. Bisa lagi dibudoli ke kos gitu atau goblok nunjuk-nunjuk biasa aja ajangan diwujudkan ayat tajrid mah kos gitu karena sia teh ditunjuk-tunjuk tah kadeuleu tah ku muridna euy Ki Pudoli OTM emang nyana kikituan serangan bae ji balik ceramah juga kikituan heran nya asana isu ka grogol nya kumaha goblok sia nu edan tolol meureun sia ye aing keur ngalempeng-lempeng diri aing pajar edan sia nu edan ye goblok meureunnan sia tuh tungtungna mah ngepek bae pan ieu lah dicoba lamun teu dicoba mal bisa cobaan ye cenah Ki Uci ngomong we ka batur emangnya teu resepkeun kada ulah sok haja memperhatikan aing aing keur ngomong sia mah sia bae ulah sok nganilai ka aing. Nah, cenah-cenah mah mobil boga motor boga. Eta mah urusan aing goblok. Ya sok atuh suuzon ka aing. Aduh lah kitu cenah nganasehatan batur aing jangan teu nganasehatan. Nah, iya jelema nu kos kieu. Kudu diservis ieu mah. Ganti oli ieu mah budak ieu. Nongkeng sia. Ganti oli. Teu
Masya Allah ulah Habib Lutfi mewah na ulah Gus Dur jadi presiden mewah naik BBNW ke hotel dari hotel ulah kolbuna mual dianggap bapak bangsa moalnya di wali-wali di Jawa mun tanda-tanda moal Habib Lutfi ku hari di kumaha-kumaha teu sabodo bae nu ngomongkeun emang para habaib ambalaya tetapi engke ge lentur lunak nu ngomongkeun nu kakula bae ge Habib sabaraha nu ngomongkeun Habib Lutfi karena dianggap kula deket bari ngomongkeun